Allah ngababatang soloyo di handapun Jamal kita nasa di kapaya katelesan karunya teuing ka Ade jalma geus dilah nagon luta nyanapka keturunan jeung pamajikan anu bela ngasih kana ragana kana ragana harianun obat leungeun deung menitara regamu tega etiknya bait nanti itu udah sajen nanu nah aku mah kayak bodoh kita kecapi takol heula bodoh ya sebelah detik lah 5 lah siap cew siap kan lamun dia kemudian dia kacapi suling tina tilu D apa 2 D euy mana anu D rasa anu aran D mana genting aran D jadi 3 D Darmu 3 D grup 3 D aduh oh halus bukan mana halus lagi makanya dia kayaan